Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugika anu buktos mah matak nimbulkeun bahaya sareng korban manusia. Sari kalawan tandes naker nyarita minangka ngahualkeun katerangan karna. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Nyaeta anu kitu mah cinta palsu teh jenenganana. Sepertos cinta na Kang Surya sareng Kang Karna ayeuna. Sari gancang nempas. Pantes atunya degeuning manita asa-asa naker. Badas ila ala nyawa teh. Paingan saur aki. Pirang-pirang jalmi nu jadi korban cinta teh. Boh nu mahot atawa nu ngadadak siwah. Boh nu silih cilakakeun atanapi nu silih alapati. Malah teu kirang-kirang nu tadina sobat dalit rempug jukung sauyunan teh janten bengkah silih arah alatan perebut cinta. Memang cinta teh teu kirang-kirang mamalahna Kang Karna Kang Surya bungan aya ti ditu mula. Geura eta we Nabi Adam pang nalumung surti sawarga kadunya teh jalaran kutina cintana ka babu Hawa. Dugi ka anjeunna teh ka usap setan ngarempak larangan pangeran. Tos kumawantun metik buah waldi. Atuh kopil pang naluas bibilasan maehan Habil. Jalaran mika cinta ka Iklimah. Teras deui Nabi Yusuf dugi ka ngalaman di penjara kalawan tanpa dosa. Jalaran cintana Siti Julaiha teu dilayanan. Dugi ka anjeunna teh dipitnahkeun. Ayeuna deh Kang Karna sareng Kang Surya pangna dugi ka mumusuhan sapertos satru kabuyutan. Pan eta teh taya sanes. Mung ku alatan cinta nu janten gara-garana. Anu mawi cinta mah teu aya nu suci, teu aya nu sajati. Nu majarkeun cinta suci teu cinta sajati teh eta mah mung sakadar alus saur pangoloan wungkul. Kajurung ku hawa nafsuna anu salamina hayang puas, hayang sugema, hayang senang sareng sajabina. Geura mangga we ku Kang Surya sareng ku Kang Karna lenyepan anu langguk paos. Naon margina anu mawi Kang Karna sareng Kang Surya sami-sami mika cinta ka Sari. Tangtos ku jalaran Rupisari rada meuesan aya tingalieunana. Da upami
Sari teh tos nini mah atanapi rupi sari teh saperlos korawodna. Nah kinten-kinten na aya pameget anu sudieun. Paling-paling dina pasangrokna oge moal ngaradet ku juru panon. Ulah-ulah nembe rentang-rentang oge parantos ngejat nyingkah majauhan. Anu mawi majarkeun cinta sajati teh cinta suci murni teh salarsna mah tebih tina kanyataanana. Anu buktosna mah jalaran aya nu dipamrih kagendam ku rupi atanapi ku bungkus anu mancorong. Moal pati-pati kobil duwi kaluas ikhlas maehan habil kanggo mempertahankan iklimah. Upami rupi iklimah teu geulis manis ngawonkeun labuda. Eta hiji istri anu diancokeun kanggo garwana Habil. Moal pati-pati Julaiha teh kagendam ku Nabi Yusuf. Upami Nabi Yusuf teu ngalempareng koneng kasep dibeakeun ku sorangan. Dugi ka istri anu nuju ngeuretan bawah oge ramo-ramona teh kakareureut. Jalanan panona pada balanja kataji ku kasepna Nabi Yusuf. Kukituna Kang Karna, Kang Surya, cinta sajati anu suci murni mah ayana mung di Ibu Rama gerak. Sanaos nu jadi putrana sanggem bilanganana urung palung deung pengkor oge. Tetep we nyaah asih moal tutung ku diduruk moal as ku dikumbah. Tah kitu Kang Karna, Kang Surya, saena ayeuna mah mending alakur sareng tinimbang ngakeuweuk cinta matak ngabahayakeun. Sareng deui kumargi tos yang teuing permios we sari teh bade kanang kapait. Kang Karna tos we ulah diteraskeun nya pamali. Sari namatkeun caritana bari terus pamitan rek neruskeun lumakuna. Ngararet heula ka Karna ninggalkeun imutna nu ngagelenyu. Geus kitu mah leos we mudun kalebak. Teu luak liuk deui kanu ditukang. Nu ditinggalkeun ngan bati olohok bengong we. Teu sangka Nyi Parawan teh geuning sakitu capetangna. Antukna opatan ngaharulang. Bari panon mah mencerong kalebak ngawaskeun sari nu keur nurungtuk mudun. Kanja dangu sadayana peuting jempling katamah poek mani meredong bubuhan bulan tangeh keneh kana mantra-mantra nembongan. Teu heran lamun kaayaan jalan jajahan anu ngabulungbung nanjak mudun tinang kapait ka Cicapar teh estuning manis sepi taya nu ngaliwat saurang-urang acan. Padahal harita teh tacan sakumaha peutingna. Tapi pikeun nu ngabogaan pamaksudan mah teu ieu matak jadi halangan. Paribasa dibelaan kundang iteuk lempang kakarayapan milihan tincakeun. Saperti Surya jeung Ipah harita teh keur jongjon we laleumpang ngajejempe bari mopoek. Anu maksudna taya lian nyaeta rek ka Cicapar pikeun ngalaksanakeun maksudna. Basa poean dijajal teh pangabisana ku Sari. Karna mah jeung Widarma terus we balik mudun kalebak. Kitu oge sanggeusna Sari jauh. Nyaeta ngaragangan ka Surya bisi pajar rek nuturkeun. Ari Surya mah jeung Ipah terus we nonggoh. Lantaran maksud utamana mah rek ngadongdon heula imahna gumilar jeung Aki Salhapi. Kungsi menang keterangan. Cenah Aki Salhapi mah geus lila sah ti dunya. Teu jadi soal. Da gumilar mah aya keneh sarta pernah imahna geus kanyahoan. Nya dina isukna
Kalawan dibarengan ku hate nuges kacida buleudna. Kabeneran teh keur meujeuhna poek bulan deui. Brawe Surya jeung Ipah Mariang tidungus cilik. Inditna nyore-nyore lantaran supaya datang poek ka Nangkapait. Sanyana mah ieu dulur sapaguruan teh kungsi pagetreng paloba-loba omong. Waktu tas baralik maluruh patempatanana gumilar. Nyaeta dina poean dijajalna teh ku Sari. Anu jadi alatan mah Dumah Ipah kawas-kawas nu kaceot hatena ku Karna. Anu ceuk anggapanana kacida teu pantesna neundeun hate katineng kanu jadi musuh. Kahiji kitu. Kaduana piraku we hate Surya make teu kasigeung boga rasa kasilihkeun. Kapan? Di lain-lain oge. Ipah teh anu geus diancokeun pikeun pipamajikanana. Diwaweleh teh malah barijeng diteren-teren. Ipah teu pisan mungkir. Diaku satarabasna yen bener manehna neundeun katineung ka Karna. Anu antukna Surya nafsuna jadi beuki asa kaudal. Ipah beak bersih diceceleh. Disebutkeun awewe teu boga cendok, teu boga rasa rumasa. Ulah boro-boro nembongkeun kabelaan. Kalah ka ieu mah kamusuh oge make hayo bogoh. Kawas eueuh deui lalaki anu sejen. Tapi Ipah teh eleh pinter. Dina ngasongkeun alasan sabage ngabela pamadeganana. Manehna nandeskeun yen ku jalan mika cinta ka Karna teh saenyana mah ngandung harti mangrupa hiji kalonggaran pikeun Surya menangkeun Sari. Mun hasil teh mah Ipah menangkeun Karna sarua we jeung leungitna saingan Surya. Lantaran teu mustahil upama ditilik pamulu sarta rengkak polahna eta dua jelema teh sok asa piraku we lamun masing-masing teu neundeun hate. Dibere alasan kitu, Surya rada leler nafsuna. Beuki hantem dipikir dirasa-rasa, tetela ceritaan Ipah teh taya salahna. Heg ku Surya dibanding-banding, berat mana berat mendi, ka mana nya kudu milih. Ipah hideung santen, tapi mutuh matak nineung. Kereutan beungeutna nu semu-semu lonyod, pinuh ku gurat-gurat mamanis. Panona cekas bengras ngaluarkeun sinar semu-semu linduk iuh perbawa bulu panon anu panjang sarta carentik. Memang manehna teh mahal imut tara gana-gana ngaliweikeun bibirna lamun teu perlu teuing mah. Tapi lamun sakalian imut atawa seug nenggorkeun keletna nu langka pisan ka jeueungna. Jajah ka mana nu bakal bisa nahan guruhna ombak sagara nu motah di jero dadana. Kurang-kurang nama matak lungleng katur lengan. Teu beda we tinu kakeunaan panyakit 7 kuriling. Kaceot, kapincut, kunyi mojang hideung santen. Bergedeg. Adeg-adeg Sari diabadikeun dina hatena. Disaliksik diimeutan sakujur badana. Kulit umyang koneng, tangtungan sampulur mulus. Kereutan beungeut nuruh reuy ambucuy, matak giung mun patepung. Sorot panon mencerong herang, lir bentang timur kaberangan. Ari bibir ambucuy, ipis, kucup, tandaning murah ku imut. Sakalian ngabelenyeh teh tembong gurilapna huntu teu beda we ti mutiara. Jaba pipi mani museur tengah-tengahna. Jag liang unur-unur mun disuguhkeun ka jajaka piraku teu matak renghap ranjug. Di jantung motah teu beda we ti nu rek ragrag. Teuing pedah kana barang anyar. Atawa memang Sari teh ngabogaan daya pamikat
anu aya onjoyna ti Ipah. Tetela Surya teh leuwih katarik ku Sari. Hatena jadi rela pasrah mun seug Ipah kapimilih ku Karna. Asal Sari we kumanehanana bisa kalaksanakeun pikeun dijieun puputon jimat parepeh. Marugi tutukeran ngalepaskeun bincarung tapi bakal menang cangkurileung bulu mulus hadesora. Kitu anggapanana Surya. Geus aya kasaluyuan mah itu ieu jadi ting belenyeh ngebrehkeun kabunga hate. Pihujanan nu tadi geus ngadingding teh diciriwancian ku medalna mega kandel hideung. Kadadak teu tulus. Langit caang bengras deui. Pihujanan ngadadak buyar kaanginkeun. Panon poe nyurungkuy deui anu rek pundung teh jadi teu tulus. Tapi kulantaran tujuan pokok mah tacan kalaksanakeun, urusan eta mah kapaksa ditunda heula. Guareun mangke di mana geus hasil pemaksudan. Ayeuna mah leuwih perlu nohonan heula amanat nu jadi kolot. Anu matak teu ngengkekeun deui. Isukna pasosore bring we. Duanana arindit ti imah pasundi. Dadah kunama kanu dicicingan biasa we. Rek neruskeun maluruh nu jadi dulurna. Anu masih keneh tacan katimu. Datang ka Nangkapait memang geus poek. Teu jadi soal puguh nu dimaksud oge supaya rineh taya anu nganyahwankeun. Kabeneran deui. Sajaroning nyorang jalan jajahan anu ngabulungbung ka Cicapar teh estuning keur mejeuna simpe naker. Taya nu ngulampreng saurang-urang acan. Memang ieu teh mangrupa hiji kauntungan oge. Sanajan poek mongkleng teu jadi soal lantaran geus nyaho ti beurangna. Terus we duaan nikreuh ngeureuyeuh sacaang-caangna ku cahaya bentang sarta ku cika-cika anu pasuli berengan di jajalaneun. Datang ka Cicapar geus ti seunaker. Pangeusi lembur teh leuwih hade ngajejempe jeung tinimbang ngagorah cacarita di tengah imah. Taksiran horeameun ku tirisna. Angin mani ngagelebug nebak kana bilik carang. Dina mulubusna ka jero imah teu wudu matak mareuman damar cempor. Sakurang-kurangna matak kakalincesan ngajadikeun teu paruguh dedeuleuan. Anu matak mending ngagojod we dipangkeng pagugulung saanak pamajikan. Imah gumilar anu memangna rada-rada mencil. Nyaeta imah ditinggal aki salhapi anu pernahna beh sisi sajolna ti jalan rondaan. Harita ketempona estuning rehe comrek. Teu beda we ti imah kosong. Kabeneranana teh Pamajid Sari Katut Agus keur ngarendong di Nangkapait di imahna Pa Asmita. Waktu ti heula Sari ka Nangkapait teh teu balik deui ka Cicapar. Rek terus mondok dadakuna mah hayang dipangdongengkeun ku Ma Esih. Padahal nu sanyana mah rek ngintip-ngintip Karna sugan we kapanggih ngulampreng di Nangkapait. Dina jolna Pamajid jeung Gumilar daratang ti dayeuh. Pamajid ge teu terus milu ka Cicapar. Jadi nu baralik teh ngan Gumilar jeung Nyi Arum. Atuh Agus barang mireungeuh Sari teu balik teh. Manehna oge bebeja ka Nyi Arum yen hayang mondok di Nangkapait. Ngarasa keueung meureun. Pedah eueuh batur ngobrol. Atuh teu lila belecet dewe Agus ka Nangkapait nuturkeun Sari. Anu mata kaharti lamun kaayan di jero imah saperti anu taya eusian. Sore-sore keneh oge geus ngaringkep maneh. Anu masih keneh cineluk tengan si Rawun. Monyet kukut paninggalan Aki Sidik. Keur antang we nyari si Campego dina Palang Awi. Tacan asup ka kandangna.
anu ditaplokeun sisi bilik. Jadi rante da puguh geus kacida pisan iceusna. Diantep kitu sakarepna gagaracangan di tengah imah. Tempo-tempo sok ngadedempes di dapur, gawena teh ngagebahan beurit. Ari Surya jeung Ipah anu harita keur sasalingkeran keneh di buruan imah. Tacan wanieun asup ka jero imah. Da katempo damar masih keneh ngeganteng. Pertanda yen eusina masih keneh nyararing. Alusna teh basa Surya maluruh beurang kamari, manehna teu pangangguran tunyutanya tina perkara pamajid atawa sari. Kukituna manehna sama sakali teu nyahoeun yen gumilar teh saenyana mah bapana Sari mojang pamepes hate nu teu oleh kapicamcam. Geus cukup lilana maranehanana maraban reungit. Kakara damar teh ka tembong dileutikan. Ditunggu heula sakedeung bisi sarena tacan tibra. Barang geus netela jempling taya kecat taya kecet. Kakara Surya jeung Ipah kalaluar tina panyemputanana. Katayap nyampeurkeun sisi bilik. Didedengekeun bener simpe. Iwalti nu kadenge teh sora kerekna anu patembalan. Ciciren nu di jero imah teh geus talibra. Ginisir Surya mapai bilik dapur. Gurilap. Peso balatina dipesat. Bretek nyungkal cempet panto. Tapi pageuh teu bisa disungkal. Maklum, cempetna tina awi gombong. Geus kitu mah cul cempet bres-bres we nurih bilik deket tihang. Rada ukay-ukay, maklum bilik hinis. Tapi lila-lila mah teu burung we gorowong. Ari heg teh dikodok kabeneran kana tulak pisan. Atuh teu hese. Brai we panto dapur teh bisa dibuka. Kalawan teu asa-asa deui bos we Surya ka jero dituturkeun ku Ipah. Dapur teh ngupuk. Mun rek asup ka jero imah teh kudu nece heula kana golodog. Harita teh kulantaran poek, waktu nincak golodog, dampal suku Surya maduk gamparan. Sanajan teu tarik, puguh kaayaan keur meujeunna simpe. Teu burung we, ari goloprak teh mata kreuwas. Tapi kawasna bae gumilar jeung Nyi Arum teh geus talibra. Di jero imah teh tetep we jempling, taya sora-sora anu matak nyurigakeun. Atuh Surya sanggeus ngadedengekeun sakedeung. Manehna kakara wani nyurungkeun panto nu ka tengah imah. Kabeneranana teh teu ditulakan. Teu hese, brai bae muka. Sanajan keur waktu tadi mah memang hatena geus gilig. Tapi ari barang breh nyeueung tengah imah anu caangna saukur reyem-reyem. Teu burung suku Surya mending ngadeg-deg. Komo Ipah mah puguh ti tadi keneh oge geus ngeleper di barung ku hate nu seseblakan. Maklum, kieu kalakuan teh beunang disebutkeun lain leutik-leutik bahaya. Sasat rek ngarogah jelema. Itu oge lamun bisa ngalakukeun demit ti bongohna. Kumaha upama seug nu rek diarahna teh bisa ngalawan. Anu tangtuna pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Mikir kadinya boh Surya, boh Ipah jadi beki ratug sarta awakna tambah ngadeg-deg. Nepi ka suku oge berat naker rek dilengkahkeun teh. Pokona mah sieun ngalaman apes heg dirina ngarandapan bobor karahayuan. Tapi ari ras inget kana cacad-cacad nu ayeuna karandapan ku kolot-kolotna. Jadi timbul di sumangetna. Tekadna beki nganelan sarta kawanina jadi tikel ti 10. Paeh ge teu panasaran ari geus nembongkeun kabelaan mah kanu jadi kolot. Ketiep Surya jeung Ipah teu sirikna jejengkean arasup ka jero imah.
Panon mah teu leupas mencrong kalawang enggon. Tapi kakara oge meureun 2 lengkah si Rawun anu ti barang lol oge. Surya jeung Ipah ngaliwat kalawang ka tengah imah. Manehna awas naker kanu keur kaketayepan. Ti tadi mencrongna ka handap teh waktu Surya maduk gamparan tea dina golodog. Puguh monyet nu geus kacida ngartina sarta iceusna. Sanajan bener sifatna satu hewan, tapi narunina mah geus bisa mastikeun yen ieu 2 jalma teh lain nu rek maksud hade. Ku kituna kalawan teu asa-asa deui. Gabrug we. Surya dirontok ti luhur. Nu ditarajang teh sirahna pisan. Aduh. Surya teu karasa ngagero. Reuwas lain di kieuna, puguh ditarajang di bongohan. Atuh Ipahnya kitu keneh, leuwih-leuwih ngaranjugna. Mireungeuh nu keur nyengcle dina tak-tak Surya. Radak wawanena jadi leungit sama sakali. Manehna ngajerit, lain luncat balik deui ka dapur. Atuh goloprak we nincak gamparan anu saterusna manehna ngagedebut ragrag tina golodog lantaran tijalikeun. Si Rawun sungutna terepeh disadawe terus. Bari nyakaran beungeut. Gowok deh, manehna ngegel ceuri Surya. Aduh. Kurang ajar sia kunyuk. Surya bari pakupis nakisan. Satekah polah manehna nyalametkeun beungeutna tina cakaran kuku-kukuna si Rawun. Ceurina mah geus teu dipirosea. Tapi nu penting mah beungeutna kudu disalametkeun. Ari mung raca mah anu matak ngarobah kana rupana. Bok. Ulu si Rawun kabeunangan dipepeg. Peupeuhna ujungan anu ngandung bobot ratusan kati. Pogo we. Sabedasna oge tenaga kunyuk. Teburung si Rawun ngoleang ragrag. Sabot ngalayang keneh. Sakilat Surya ngagunakeun dampal sukuna. Cek uuk deui. Si Rawun disapu ku dampal suku. Kalayang. Gobot we. Awakna nembrag bilik. Berlo. Botol-botol kosong anu dijajarkeun dina palang dada. Ragragan kahanap. Kanca dangu. Gumilar jeung Nyi Arum. Anu memang kakalareup pisan sare. Cengkorejat harudang. Kagarewahkeun ku brag-brig-brug di tengah imah. Gumilar nu pangheulana luncat. Kaget. Barang breh mireungeuh aya jelema di tengah imah. Sedengkeun si Rawun kareret masih keneh ngajoprak sisi bilik. Tapi tacan ge manehna ngalakukeun gerakan naon-naon. Surya nu geus ngabogaan rasa rada-rada seber lamun kudu galungan di tengah imah. Rikat manehna luncat ka dapur. Anu saterusna ngagajleng kaburuan. Maksudna supaya bisa galungan di nu lega. Lain bae ngaralega ambahan. Tapi oge supaya gampang ngejat lamun nyata-nyata dirina teu kuat. Montong kabur sia bangsat. Gumilar ngagorowok. Magentak manehna muka panto hareup. Dirang bae luncat kaburuan ngalayang teu nincak tepas. Kakara ogecle nincak taneuh. Katempong lebat ti gigir aya nu nyewuk. Sakilat Gumilar ngareundeuh dina gaya pamonyet. Ngagilek miceun panarajang. Bari ngarawelkeun leungeunna. Maksudna mah rek ngajamret iga burung. Gerakanana hasil oge. Tapi manehna teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran karasa nu dijamret teh bet hipu semu-semu empuk. Komo barang ngadenge sorana ngagero lirih nahan ka nyeri. Gancang we leungeunna dikejetkeun deui lantaran tetela ieu teh awewe. Modar si Gumilar. Ngadadak kadenge sora ti tukangeunana. Sanajan tacan loler tina kakagetna. Gumilar rikat luncat ka gigir. Breh. Hiji timpugan geus nyewuk. Kareret ku juru panon. Sakilat manehna malik bari ngababukeun leungeunna rek dipake ngahanca pigeulang nu jadi lawan. Tapi Surya rikat narik deui leungeunna bari ngoleabkeun awakna ngagunakeun gerakan pucuk awi ka tebak angin. Celok gigireun Gumilar.
teu antaparah deui saprut we ngirimkeun jurus gugur gunung nu dihanca iga burung. Ieu mah bangsa teh we salaki geuning. Gumilar rikat ngalepkeun awakna bari ngababukeun leungeun kencana anu diincar iga burung tapi tetela lawan teh lingas timpugan manehna poos nobros angin. Memang dulu tapi aing mah dalain rek ngabadog barang sia perlu kuhulu sia rek dijieun parepeh dulu. Suryana malang bari ngahiukeun deui panarajangna. Bae ari bisa mah nah hulu sia atau hulu aing nu bakal ngagelenceng teh. Gumilarna malang bari rikat jingkrak hatena mah teu kira-kira ngaranjugna bareng ngadenge ucap-ucapanna Surya. Heubeul ti heubeul manehna teh tara riributan deui. Tapi ayeuna kalawan teu gugur teu angin, jol-jol aya jelema nu rek ngalanyawana. Sabot gumilar ulang keneh mikiran kajadian nu ayeuna keur di sanghareupan. Surya geus ngahiuk deui ngirimkeun panarajangna. Kolebat deui, ti gigir aya nu nyuruntul. Ipah ngirimkeun jurusna rek ngahanca kana careham. Tapi sanajan harita memang keur kacida poekna, saeutik oge gumilar teu kapalingan panon sarta ceulina nu memang kacida seukeutna geus hasil bisa nganyahwankeun panarajang-panarajang lawan anu ting hariuk mangrupa kalangkang-kalangkang nu ting kolebat. Sakilat manehna nyumputkeun badanna dina gerakan cacing nebrus bumi. Berengkal ke tempat kosong. Leungeun kencana ngababuk iga burung Ipah. Sedengkeun leungeun katuhurna dipake mepeg walikat Surya. Hasilna hebat oge. Ipah ngagero, igana asa potong. Ari Surya ngadadak jadi ngaheungeu lantaran gerakanana kandeg bari ngararasakeun kanyeri anu pohara. Tapi gerakan gumilar teu anggeus ku sakitu. Sanggeus panarajangna tetel hasil keuna tepat kana sasaran. Magentak manehna malik kagigir. Breh, Surya nu masih kene ngaheungeu teu miceun tempo sabrut we. Gumilar ngasupkeun jurus Tanjung Pura ngahanca dada. Lantaran pamikirna jalma jahat mah teu perlu dibere omer. Komo ieu geus kanyahoan maksudna cenah rek ngalanyawa manehanana. Surya nu harita masih keneh ngararasakeun kanyerina. Maksud mah rek ngejat pikeun ngepeskeun panarajang. Tapi gerakan nu jadi lawan tetela kacida kesitna teu bisa dituturkeun ku panenjo. Anu tumerapna ka manehanana geus teu bisa majar kumaha. Ngakedukna peureub nahun geus teu bisa ditarekahan deui. Ngahanca kana dadana. Anu antukna Surya ngageblak nang karak bengkang. Sabot keur kitu gerelat. Ti jero imah aya nu bijil, Nyi Arum ngablesat luncat kana golodog, bari dituturkeun ku si Rawun. Sot neundeun lantera jerelat, gajeleng muru Ipah nu harita geus saged rek ngayakeun deui panarajangna ka Gumilar. Iblis awewena, jeung aing lawan siapa deuleu. Nyi Arum nyentak, bari nyambarkeun jurus panunung musuh warahan tinu jadi salaki. Kubantuan sinar lantera sanajan caangna ngan saukur remeng-remeng, manehna geus bisa nitenan yen salah saurang anu ngarepuk salakina teh tetela awewe. Tapi ari rupana mah teu bisa sidik, puguh poek peuting anu sakitu maredongna. Sarta anu caangna teh ngan ukur lantera anu teu sabaraha. Ukur ngagulimang we teu bisa nembus kanu leuwih jauh. Kuntilanak mah aja dog gue dulu. Untung ayo gua makalangan. Kuriak kadon digotong we engke dina pasaran. Ipah na malang bari ngabelirkeun beungeutna ngepeskeun panarajang. Lain deui Nyi Arum ngarasa panasna bareng ngadenge caritaan Ipah. Ngandung panghina nu leuwih ti ukuran. Geus demikirkeun kumaha piakibateunana. Sabrut we. Manehna ngasupkeun jurusna dina gerakan orai totog. Ipah rikat ngagilek bari ngaheatkeun leungeunna rek dipake ngababuk pigeulang. Tapi teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran leungeun lawan ngadadak leungit tina sasaran.
Dacan ke ipah leler tina kakagetna kalawan sakilat pisan leungeun kenca Nyi Arum anu diancokeun sebagai buntut oray ngaheat anu saterusna ngagampleng kana careham. Ipah ngagero deui bae bari sirahna ngadang heungak sedeng awakna ngajarigjeg rek labuh. Yuk deui jurus oray totog anu tadi kungsi ngaleungit ayeuna nyuruntul ngahanca gado. Nu antukna ipah daek teu daek badana terus ngajengkang nangkarak bengkang. Coba geura budi si iblis. Nyi Arum bari luncat nyambarkeun dampal sukuna rek najong sirah ipah. Tapi ipah rikat ngagorentelkeun badana bari satekah polah newak dampal suku lawan anu keur ngahiuk. Ngan bae Nyi Arum oge nyaho diriingeus. Ngagentak manehna ngejetkeun sukuna sedeng suku anu sabelah deui nyuruntul rek ngajajek beungeut. Ipah ngagorentel deui pikeun nyalametkeun beungeutna. Sakali ieu mah gerakan leungeun ipah hasil oge newak suku Nyi Arum anu ngageduk ngajajek taneuh. Tapi samemeh manehna bisa narik suku nu jadi lawan. Suku Nyi Arum anu tadi dikejetkeun ayeuna ngaheat najong sirahna anu ngajadikeun ipah lungleng katuralengan. Tapi ari cekelan leungeunna mah tetep pageuh. Sanajan bari sirah nyanyautan sarta dedeuleuan ruirai kararoneng oge. Manehna satekah polah kalawan ngagunakeun sakabeh tanagana dipake narik suku Nyi Arum. Anu antukna Nyi Arum teu bisa nahan kasaimbangan badana. Manehna ngoleang sarta ngagedebut kana taneuh. Di sejen pihak kanca Surya nu geus ngorejat deui hudang. Manehna terus we ngahujana nu jadi musuhna ku panarajang-panarajang nu teu bisa dianggap remeh. Nu daek teu daek kapaksa we gumilar kudu meres tanaga pikeun ngimbangan gerakna nu jadi lawan. Nu dina narajangna ayeuna Surya bari ngagunakeun bedogna wakyuk kokolebatan teu beda we ti Kingkilaban. Tapi kalawan ayem gumilar ngalakukeun gerakan anu memang bener-bener ampuh teu bisa ditembus ku bedog anu jadi lawan. Gerakan bedog Surya sakitu hebatna teh tetela teu bisa nandingan gerakan kalakai katebak angin. Nah kalah ka wakyuk teu puguh baraya. Lain butuh kuhulu. Empek atuh. Gumilar mah panas nu jadi lawan. Dumeh bedogna ngan ukur bisa wakyuk tanpa hasil. Alah, sombong sia. Surya bari nyabetkeun bedogna kana beuheung. Hatena geus lain deui gemesna kunu jadi lawan. Anu tingkat pangabisana tetela lain hampas-hampaseun. Samborong nu jadi bapana nepi ka ngalaman tanpa daksa saumur-umur oge. Gumilar teu nembal. Lantaran bedog musuh geus nyampeuk rek megatkeun beuheungna. Sakilat lep we manehna ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Tapi gerakan bedog ngadadak robah. Kurawit. Ayeuna mah congona nyuruntul rek nobros lak-lakan. Gumilar rikat ngageser ngarobah kuda-kudana. Tuh. Dengan kencana mepeg pigeurang musuh. Ku teungeuleun kedet anu teu disangsikeun deui ka ampuhanana. Nu akibatna Surya ngerepeng bari ngejatkeun leungeunna. Tapi cilaka bedogna geus bisa disamber ku Gumilar kalawan ngagunakeun dengan katuhuna. Hiu cedak deui. Dengan kenca Gumilar nyusul tepus kana gado. Tapi tetela Surya ngabogaan daya tahan nu kaitung hebat oge. Ngan sakedeung manehna ngajarigjeg sabut deui we manehna narajang dina gerakan badak cihea. Beuceuk urang ujung kulon geuning. Gumilar ngagero bari jingkrak. Ngadadak ras inget kabah jagur nya kieu pisan gerakanana. Ras deui inget kawijana anu baheula diculik ku bah jagur. Buah-buah ieu jajaka teh. Aduh kanca cag. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca
urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.